Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan diwuhuh ku qobul anu maha agung dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa diiring ku kadeudeuh kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Iblis Jatuk Rawarontek. Ayeuna bagian anu ka 40 hiji nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Cece Lasmi Indri ti Palihan Bandung. Kangge Cece Lasmi ngahaturkeun rewuh laksa ketik kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula. Ngarah langkung sumanget jeung langkung pogot deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang mah sok bingah gitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Iblis Jatuk Rawarontek jilid kadua bagian anu ka 40 hijina. Kumaha salajengna sor cikopina parsamakna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel uzelan di tengah jalan tumpak dung dung des. Ayeuna urang nyelang heula sakedeung. Urang tempok kayaan di Panjalu. Harita wanci geus peuting. Kira wanci sareureum budak. Urang lembur sabagian pada geus narumpi ngambah ka alam impiana sewang-sewangan. Sabagian deui masih katempo nyararing boh katingali nu ngalalamprang di jalan atawa nu ngadon ngawarangkong di buruan seperti anu keur katingali di buruan imahna Raden Suryadinata salaku pupuhu dina gempungan Sunda Makalangan. Ari di imahna Raden Suryadinata mah rek beurang atau rek peuting tara pernah sepi tara petot ti jalma anu ngajaraga sok loba wae jalma kadang nepi ka janari masih aya keneh anu ngawarangkong segala rupa diobrolkeun rupa-rupa hal anu dibahas kadang bari gogonjakan diselang bari nyuruput kopi panas jeung meledug udud bako maranehanana moal saha deui paling oge anak buahna Raden Surya
jumlahna aya kana 30 urangna anu ngariung kabeh pada anteng dina wangkonganana. Ngan nalika keur anteng-anteng ngawarangkong kabireungeuh teh nalika aya saurang jalma jolo-nyolonong asup ka jero. Teu eces rupana mah dumeh katutupan ku tergos hideung. Lempangna ngagedig gancang teu punten teu naon langsung sup we nuju kalawang panto utamana Raden Suryadinata. Sedangkeun ari jalma anu keur ngawarangkong ukur ngareret sakedeung. Geus kitu mah guntrang dieu we tuluy ngawarangkong. Teu neundeun curiga. Panyangkana paling oge Ki Jalak Harupat alias Bajing Sudraji anu keur nyamur teh salaku babaturan Ki Panca kitu ceuk aya anu dina pikiran 30 urang badegana Raden Suryadinata. Teu lila di dinya saasupna eta jalma anu make tergos hideung kadenge sora dogdag di jero imah Raden Surya. Sora golombrangan jika barang-barang dibanting. Karawak. Aduh. Kadenge sora awewe ngajerit. Atuh anu 30 urang anu keur ngajaraga imah Raden Suryadinata pada caruringa kageruahkeun. Ayeuna deui. Mun asa rame kitu eta di jero imah mun didogdag euy jika keur ngadu domba. Cek salah saurang. Teuing atuh euy pan bieu teh katempo jiga aya jalma anu sobatna Ki Panca teh geuning anu dikukuyung ku tergos hideung. Nya euy sobatna Ki Panca anu bieu asup teh euy nalika geus asup jadi dogdag. Aya naonnya? Coba deuleu ka jero euy, bisi aya naon euy? Titah salah saurang anu rada kolot. Teu kudu dititah 2 kali. Sabaraha urang pating corengkan maksud rek ngaroris ka jero imah ngan teu kebat kaburu aya jalma nu make tergos hideung kaluar deui bari geus mamanggu Raden Surya anu geus kayaan teu sadar teu ingat di bumi alam. Atuh kabeh pada molohok heran jeung tanda tanya. Lamun teu salah mah Kisila teh sobatna Ki Panca teh lain. Hah? Terus eta Raden Surya rek dibawa ka mana Ki Sairah? Tanya saurang anu kawilang di pikakolot. Nu ditanya teu nembalan. Ngadon terus ngagedig indit bari memanggur Raden Surya. Teu malire sama sakali kanu nanya tadi mah. Hei Kisila, eta Raden Surya rek dibawa ka mana? Tanya deui eta jalma rada tarik. Angger si tergos hideung teu malire. Sadar galagat teu hade, kompak. Anu 30 urang salaku badega na Raden Suryadinata pating cung jeleng. Maragatan jajalaneun si tergos hideung. Samalah aya salah saurang anu rada wanian seserentengan. Ngan kakarek oge sabaraha lengkah siuk budak jengkang iyalah. Teuing dikumahakeun eta jalma. Ujug-ujug eta jalma ngajengkang aya kana 30 deupana jauhna. Dadana nepi ka ambrol, ka tembong bolong. Jelas katempo tulang dada anu palarotong. Kerejet. Sabaraha detik di harita eta jalma kekerejetan. Kosot, kulahe. Sanggeus kekerejetan eta jalma langsung ulahek ngajelepeng paragat nyawana ngajampana jadi bugang. Nempok itu gue anu sesana 28 urang deui jadi kasia kaget. Teu loba kompromi deui kabeh sutset sreng pada marasat bedaugna. Sebagian langsung narajang iya. Aya kana 5 pak harang bedog anu ngolepat nyerang kasih tergos hideung. Nyerang di sisi kenca jeung katuhu luhur handap. Jeleng hiu belentrang.
lajuna 5 pakarang kaburu ngabelentrang di tengah jalan. Bedog nepi ka raceleng tur muhpuy jiga lilin kaduru. 5 urang anu cikeneh nyerang pating solonton. Sebelah leungeunna masing-masing geheng tutung jadi daging asak. Heh, Kisila. Sebenarnya naon tujuan Andika datang jeung Ki Panca ka dieu? Terus ayeuna ngiwat Raden Surya. Sebenarnya naon tujuan anjeun? Mana ayeuna Ki Panca? Tanya anu dipika kolot nyoba ngadalikeun kayaan. Ngan hanjakalna para jawara angkiran Sunda Makalangan keur areuweuh di dinya. Sabab hampir sakabeh jawara milih meuting di Tegal Cadasari nu jadi pertimbangan meureun ngarah teu riweuh kudu bulak-balik engkena nalika Sunda Makalangan dituluykeun deui. Coba lamun para jawara angkiran aya di dinya, meureun si Tergosideung teh bisa dirempug ku para jawara pilih tanding bungkul. Harita si Tergosideung tetep ngebetem lir sajung kiring gunung es. Teu lemek teu nyarek, ukur sorot matana ngempruy burahay beureum. Nyiratkeun sinar Rajapati anu ganas. Jadi Andi kagening anu salila ieu nebarkeun Rajapati ka kulawarga rerehan Siliwangi teh. Teu nyangka ku akon-akon ngilu jeung Ki Panca. Tayona mah ilaing teh musuh anu nyumput buni dinu caang geuleuh Kisila. Si Tergosideung ukur seuri ngagagak. Sorana matak sing sariak tur ngegeberkeun jajantung. Hei, nasa sabenerna sia teh terus ka mana ari Ki Panca ayeuna? Tanya kokolot. Ngan angger si Tergosideung teu ngajawab, ngabetem 1000 basa. Kulantaran teu merewe jawaban, tur teu bisa dibawa badami. Si lalaki kolot mere isyarat ka batur-baturna sangkan buru-buru nyerek si Tergosideung. Atuh nalika geus dibere isyarat, kabeh langsung ngabagi diri ningker ngulilingan nutup jalan bisi si Tergosideung kabur. Serang! Sakali mere komando kompak 28 urang jalma teh kabeh jung jeleng narigaskeun bedogna sewang-sewangan. Atuh puluhan bedog sing serepet ting kurilap matak baluas pikeun anu nenjo. Jeleng-jeleng wush. Bareng jeung rajelengna para anak buahna Raden Surya. Tin awak si Tergosideung jol nyentakeun tanaga anu aheng ka cidarosana. Ngakibatkeun badega-badegana Raden Surya kabeh pada ngararandag di tengah jalan. Jiga aya nu nahan di tengah jalan. Kabeh laju ngajaranteng bleg patung seolah-olah waktu ngaradak eureun. Sek. Laju si Tergosideung tuluy meberkeun dampaleungeunna. Bedog nu aya dina cepengan-cepengan anak buah Raden Surya jol lalepasan ku sorangan. Jiga dibedol ku kakuatan gaib anu teu katenjo. Siut. Ku sakali bentakan bedog anu geus lalesot teh harita ngabalelesat. Malik ngagalabres kanu bogana masing-masing. Bres aduh. Kabeh bedog ngagalabres kana dada, beuteung aya oge nu ngagabres pas kana tarangna pisan. Cukup ku sakali gerakan dampaleungeun kabeh 28 urang anak buah Raden Surya nalamru maring lemah garuyang getih kagabres ku pakarangna masing-masing. Satu tas ngarubuhkeun 30 urang badega. Si Tergosideung curela jeleng belesat laju ngabelesat indit ninggalkeun imah Raden Surya bari memanggul anu bogana.
can bisa dikanyahokeun saha-sahana eta si Tergosideng jeung naon tujuanana pangna wani ngiwat Raden Suryadinata salaku rerehan Siliwangi sakaligus salaku pupuhu di acara gempungan Sunda Makalangan. Saheuleuh tidinya jalma-jalma boh urang lembur jeung jawara anu kaparengan aya di lembur Panjalu juljol daratang meureunnan kagerwahkeun ku sora kaributan jeung pating koceakna 30 urang jalma anu geus garuyang getih. Sanggeus nepi ka imahna Raden Surya kabeh jalma daratang. Nepokayan sarupa kitu mah pogoe jadi gareuwah. Rame ting jorowok burber teu puguh laku. Kayaan jadi kacau. Jalma-jalma beuki loba nu daratang ngagimbung. Kabeneran aya pihak kulawarga masih hirup nya ditanyaan. Naon kajadian nu sabenerna nu karandapan ku Raden Suryadinata nepi ka diiwatna. Sanggeus meunang kajelasan atuh tuduhan kabeh jalma nuju ka saurang nyaeta ka Ki Jalak Harupat alias Bajing Sudraji anu salila di Panjalu pagawean ngan ukur mamake Tergosideng. Oh, jadi nu geus ngalakukeun sarupa kieu teh babaturan Ki Panca beunanya? Tanya saurang jawara. Muhun Ki, jalmana make Tergosideng. Jelas moal salah deui pasti baladna Ki Panca anu sok sagulung sagalang nalika keryungan. Walon saurang badega keluarga Raden Surya. Ke ari kadieuna sorangan atawa dibarengan jeung Ki Pancana? Tanya si jawara deui. Nya ari nu ngajorag kalebat bumi mah nyalira si Tergosidengna. Namung soal Ki Panca mah duka ngiring duka henteu dengan ukur saurang duka tinggal lama. Jadi kitunya. Aduh, ieu mah bakar riweuh euy. Para jawara angkiran anu kiwari keur aya di Tegal Cadasari pasti bakal ngamuk geura. Sunda Makalangan moal bisa dituluikeun. Ari Raden Suryana eueuh mah euy. Wah, moal bener ieu mah yo. Cek si jawara. Pasti Ki, Sunda Makalangan ayeuna geus satengah jalan. Lamun dipugag atawa dieureunkeun kitu wae, pasti para jawara bakal murang maring. Abong mun teu ngamuk nguak ngawik ngabudak-barik wewengkon Panjalu mah Ki. Cek salah saurang nu sejena. Duh, aya-aya wae gogoda teh euy. Keur mah eukeur memehna para jawara teh dijieun kesel lantaran pendaran Sunda Makalangan loba diundur-undur. Kari-kari ayeuna Raden Surya salaku pupuhu acara eueuh aya nu ngiwat. Aduh, daek teu daek Sunda Makalangan ieu mah dieureunkeun di tengah jalan euy. Nya terus tindakan urang ayeuna kudu kumaha Ki? Nya ayeuna mah mending uruskeun heula we di dieu. Sok ayeuna urang pulasara ye layon-layon sakumaha mistina. Syukur-syukur ye anu 30 urang ngajaloprak ye aya nu masikeun hirup bisa katulungan. Hayu urang uruskeun. Geus kitu mah jalma-jalma nu aya di dinya kabeh kompak nguruskeun layon-layon anu patulayah. Kitu pamiarsa kayaan kiwari di tempat dumuk matuna Raden Surya nyatana di Panjalu taya ibar ti saanggalna jol dijorag teuing kusaha hampir sakabeh pangeussi imah Raden Surya katut 30 badegana palastra. Cag kayaan di Panjalu urang tinggalkeun deui. Ayeuna urang caturkeun deui Bajing Sudraji anu masih keneh aya di alang-alang gumitir alam Tirtayana. Kadenge harita Ki Begawan Sekar Jati masih cumarita.
janten Ki Bajing oge kantosnya merebutkan kitab taloh eta teh. Cikan na aya hal naon dugi kaki dulur hoyong nyungsi eta kitab taloh, tanya Ki Begawan Sekarjati. Mohon Ki Begawan, rumaos kapungkur simkuring teh kantos ilubiung mangsa marebutkeun kitab taloh anu aya di tengah laut Nusa Sancang teh, anu dituju ku abdi nyaeta ngeunaan ajian Tirtamurti anu kacutat dina kitab taloh. Anu mana eta ajian Tirtamurti teh mangrupakeun cai keabadian. Ku eta ajian abdi miharep bisa ngahudangkeun deui pun biang sareng pun rama, nyatana Nyi Ageng Giriwangi sareng Ki Demang Dewangga sanaos mung samentara teu hudang salawasna. Oh gitunya. Keke tadi teh naon ajian Tirtamurti? Mohon Ki Begawan, Tirtamurti mung eta mah sakadar ilmu muka jalana wungkul. Hartosna ajian Tirtamurti ngan ukur konci pituduh pikeun nuduhkeun di mana ayana cai keabadian di ieu dunya. Walon Bajing Sudraji ngolembar deui mangsa sabaraha taun ka tukang, mangsa manehna keur ibur parebutan kitab taloh di Nusa Sancang. Tirtamurti atawa cai banyu keabadian. Nya eta cai teh memang mibanda kaahengan anu kacida luar biasana. Cenah ceuk beja di mana aya jalma nginum sanajan nginumna ngan ukur saragot tina eta cai keabadian. Hal eta teh cukup pikeun manjangkeun umurna bisa jadi ratusan, malahan mah jadi ribuan tahun cenah anu kadenge kukula mah Ki Bajing. Ceuk Ki Begawan Sekarjati. Mohon saurna mah kitu pisan. Jeung deui geus aya contona. Buktosna tos aya sabaraha jalmi anu mendakan eta tempat banyu keabadian. Wah, nyanya. Memangnya nya ketangnya bener. Kula pernah ngadenge. Aya sabaraha jalma anu kungsi manggihkeun eta sumber banyu keabadian. Di antarana mun teu salah mah si Raja Iblis manehna cenah apanan pernah nginum eta cai banyu keabadian nu matak umurna panjang cenah rek nepi ka kiamat. Terus aya deui cenah anu pernah manggihkeun eta banyu keabadian teh anak manusia anu katelah Samiri alias si Dajjal teh ya. Cenah eta jalma oge pernah nginum ti dinya. Mohon leres pisan Ki Begawan. Soal eta abdi tos terang. Malah jaganing jaga eta si Samiri anu pernah nginum banyu keabadian cenah bakal hadir di ieu alam karamean pikeun nebarkeun fitnah sareng kagoncangan paling rongkah di marcapada ieu. Cek Bajing Sudraji nambahan penjelasan. Hebat oge geuning Ki Bajing. Geus apal nepi ka lebadinya anak ngeunaan alam-alam katukang. Nya bubuhan salami kuring
ngalanglang buana ngajurag saban-saban nagri tepetot abdi sakantenan bari nyiar ilmu Ki Begawan. Abdi teu pernah liwat macaan kitab-kitab saban nagri, di antawisna kitab anu kantos diaji ku abdi teh kitab Ramayana di Ayudhya, teras kitab di Tiongkok, kitab di Jazirah, sareng kitab-kitab nu sanesna. Jadi kadatangan manusia si Raja Pitnah alias si Samiri teh memang tos kacutat dina sabaraha kitab kitu panginten Ki Begawan. Cek Bajing Sudraji. Bener pisan. Si Samiri alias si Raja Pitnah memang jalma linuhung digdaya papak sakti manggulang mangguling. Rek teu kitu kumaha atuh kakuatanana didukung ku para jin dedemit siluman selemin salam dunya. Kasaktian si Samiri bisa ngadalikeun panon poe, bisa ngadalikeun bulan. Kakuatan manehna ieu malah satingkat saluhureun aji serangena londre milik Siliwangi. Manehna bisa nurunkeun hujan, bisa ngerepkeun hujan. Kakuatanana saluhureun ajian panyarang alam. Manehna bisa nyirep jalma salam dunya. Kakuatanana aya di saluhureun si Magawok Ganggong. Ceuk Ki Begawan Sekarjati ngajelaskeun deui. Sumuhun leres pisan Ki Begawan. Si Raja Pitnah eta memang mibanda ajian-ajian paling puncak di antara ajian-ajian kapahing anu geus dilebur dina kitab talo. Ngan untungna si Raja Pitnah eta teu nyuprih elmu ka Sarwaniskala Ki Begawan. Cek Bajing Sudraji. Kumaha? Sarwaniskala? Ta. Jujur ya jujur Ki Bajing. Kuring mah asa karek ngadengeunan Sarwaniskala. Kumaha eta teh? Cek Ki Begawan Sekarjati kerung. Sarwaniskala numutkeun riwayat-riwayat nu aya di Tatar Sunda mah nyaeta sumberna kakuatan, sumberna kadigjayaan, sumberna kasaktian nu aya di alam marcapada Ki Begawan. Sadayana kakuatan kasaktian nyerep nama kadinya. Sarwaniskala ayana di antara langit sareng bumi. Numutkeun kitab anu kapendaku abdi di Jazirah mah sumberna kasaktian teh nyaeta Harut sareng Marut. Eta oge digantung antara langit sareng bumi. Mung antara Sarwaniskala sareng Harut Marut. Nah eta kene atawa sanes. Abdi masih cantiasa nangtoskeun ngan kitu carita riwayat anu katampi sareng anu kaos ku abdi. Tutur Bajing Sudraji. Kitu kutante abe gening jero kene elmu pamanggih salira jeung kula oge. Ku ngadengi katerangan ti Ki Bajing. Kula jadi sadar sing horeng jero kene ilmu galieun teh nya masih kene loba. Cek Ki Begawan Sekarjati bari ditungtungan ku ngahehe. Obrolan Bajing Sudraji katut Ki Begawan Sekarjati masih lumangsung. Di setiap papanggih oge memang duanana teu woleh saling bagi tuker ilmu jeung pangalamana sewang-sewangan. Ayeuna cag urang tinggalkeun heula
ngeunaan paguneman Ki Begawan Sekar Jati di alam Tirtayana jeung Bajing Sudraji. Ayeuna urang tempo deui kaayaan Dewi Cempaka anu keur aya di Leuweung Harendong, di mana dirina harita keur aya di patilasan Prabu Siliwangi, nyaeta di tempatna di ruatna Buhun Sakera. Samalah kiwari harita kayaan Dewi Cempaka keur sakarat, satu tas eleh jajaten teu kuat ngalawanan runtag bumi lapisan katilu, nyatana tenggelan roh hanggar papat anu ditibankeun ku sangga alam milikna Denjaka. Harita katempo Dewi Cempaka keur ngalempreh teu usik teu malik. Dina nalika kayaan keur kitu, no atuh ari ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng Seep Wadia Balad ATE official. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.